Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu hayyan, sifat kaunuhu hayyan. Kaunuhu ari ayana Allah hayyan eta anu hirup. Wadidduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu mayyitan eta sifat kaunuhu mayyitan. Kaunuhu ari ayana Allah mayyitan eta anu maut. Wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu hayyan. Dalilul hayati eta dalilna sifat hayat. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu sami'an basyiron, sifat kaunuhu sami'an basyiron. Kaunuhu ari ayana Allah sami'an eta anu ngadangu, basyiron tur anu ningali. Wadidduhuma sareng ari lalawanan sifat kaunuhu sami'an basyiron. Kaunuhu asyamma eta sifat kaunuhu asyamma. Kaunuhu ari ayana Allah asyamma eta anu teu ningali. Wa kaunuhu asyamma eta anu teu ngadangu. Wa kaunuhu sareng ari ayana Allah a'ma eta anu teu ningali. Wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat sama sareng basyar. Dalilu sam'i eta dalilna sifat sama. Wa dalilul basyari sareng dalilna sifat basyar. Tampil salajengna sifat anu wajib dikanyahokeun ku urang sadayana nyaeta sifat kaunuhu hayyan. Saur di dieu wayajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu hayyan. Ayana Allah teh hayyan eta anu hirup. Tanya janten Allah teh hirup wajib ku urang ditekadkeun. Allah teh ngagaduhan sifat hayyan wajib ku urang ditekadkeun. Ngan hirupna Allah mah benten sareng hirupna urang. Tanya hari urang mah hirup teh sok tuang, sok ngaleueut, atanapi cirina hirup teh usik, ngamekan, ngicep kitu nya. Ari Allah mah hirupna Allah mah tara tuang, tara kulem kitu nya, tara ngaleueut, tara usik kitu nya, tara ngicep pupuna. Da emang ukur sifat anu aya di Allah mah. Da lamun Allah sok ngicep berarti sarua sareng urang. Upami Allah sok usik berarti Allah teh sarua jeung urang. Anapun lamun Allah sarua jeung urang pagedug sareng sifat anu wajib di Allah nomor kaopat mukhalafatulil hawadisi. Allah wajib ngabedaan sakabeh anu anyar. Nu anyar sok usik atuh Allah mah hirupna teh moal usik kitu nya. Anu anyar hirupna sok tuang atuh Allah mah hirupna teh moal tara tuang kitu nya. Itu bedana antawis qadim sareng hadis. Sejanten nomor kasalajengna sifat nu wajib di Allah teh sifat hayyan.
Wadidduhu sareng ari lalawanan sifat hayan kaunuhu mayitan, eta sifat kaunuhu mayitan. Kaunuhu ayana Allah mayitan eta anu maot dina harti mustahil Allah maot gitunya, mustahil Allah maot. Da anu sok maot mah makhluk ciptaanana gitunya, ciptaanana gitunya. Dengan sok diuningakeun Allah mah anu hirup anu ngahirupkeun anu moal maot gitunya, anu hirup anu ngahirupkeun nu ngahirupkeun makhlukna oge anu ngamaotkeun makhlukna. Dat Allah mah hirup layamutu moal maot abadan gitunya, Allah mah moal maot. Lamun Allah maot berarti Allah gitunya tadina hirup seperti hirupna sapertikeun urang gitunya, sapertikeun makhlukna gitunya. Wadalilu ieu marada gampil. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat hayat, dalilul hayati eta dalilna sifat hayat anu tos dipayun. Salajengna wayajibu sareng wajib pihakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu samian, ayana Allah teh eta anu ngadangu. Janten Allah teh ngadangu, mung ngadangu na Allah mah sanes ku cepil, ari urang mah ngadangu teh ku cepil. Kunaon Allah ngadanguna? Ku sifat samana gitunya, ku sifat samana gitunya. Da teu cepilan Allah mah gitu, ku sifat samana. Basiron oge Allah teh anu ningali, Allah ningali kasakabeh nu aya di alam dunya ieu ningali. Ngan ningalina Allah mah sanes ku soca gitunya, tapi ku sifat basorna. Nu ningali ku soca mah urang makhlukna. Wadidduhuma sareng ari lalawanan sifat sama sareng basor kaunuhu eta ayana Allah asomma eta anu teu ngadangu. Allah teh wajib ngadangu naku sifat sama, mustahil Allah teu ngadangu. Jadi moal buktosen Allah henteu ngadangu. Wa kaunuhu sareng ayana Allah a'ma eta anu ningali. Seperti tadi wajib Allah ningali ku sifat basorna, mustahil Allah henteu ningali. Atuh lamun Allah mustahil henteu ningali, wajib ningalina, ningali ka urang sadaya. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat sama sareng basor, dalilu sam'i eta dalilna sifat sama, wa dalilul basori sareng dalilna sifat basor. Nyaeta dina Al-Qur'an innallaha sami'um basir. Innallaha saesna Gusti Allah as-sami'u eta anu ningali, as-sami'u eta anu ngadangu, al-basyiru tur anu ningali. Gampil mah janten kesimpulanana wajib Allah kasifatan ku sifat sama sareng basor, hartosna sama ngadangu basor ningali. Mustahil Allah asoma atanapi a'ma, mustahil Allah teu ngadangu sareng henteu ningali. Mana dalilna bahwa Allah ningali kasakabeh makhlukna? Sakumadina Al-Qur'an dawuhan Allah innallaha sami'um basir. Innallaha saesna Gusti Allah as-sami'u eta anu ningali, al-basyiru
al samiu eta anu ngadangu hilap wae, al basyiru tur anu ningali gitu nya. Shadaqallahul adzim.